أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karami. Lamun urang kuari henteu daek sadar datang ka geus kolot kieu datang ka tereh paeh sing hade lantaran ieu urang nu nyieun jang urang teh nyieun senang urang nyieun silaka urang jaga di akhirat nu mancak naon usaha urang bakal kapanjang urang kuari nonton TV bae unggal poe engke ge aya di ditu ganjaran nonton TV. Urang main gaple ke ganjaran main gaple aya mun eueuh tanyakeun gara ka malaikat mana ieu ganjaran main gaple kok ya tenang cek malaikat sagedeung deui geus aya geus kabeh geus dirangkum geus sampai ieu tinggal pertanggungjawaban we lain mesti dicatet ge ngudu kotok aya tenang masyaallah ieu urang teh pan aya dua malaikat disebutna malaikat hafadzah dikatuhu aya ikenca aya ke asal maghrib asar nu ieu naek ke turun jam nu peuting disip sarua malaikat ke disip aya sip 2 nya ge sarua oh malaikat peuting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peuting ta eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat tak eta malaikat pencatat ya moal pisah-pisah jeung urang kecuali tilu hiji ketika urang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna hangru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetap aya di urang nomor kedua ketika goib ketika urang ngising malaikat embungeun cek nya aing embung ka tempat bau-bau kos gitu cek malaikat lain parantina tuh aing mah embungnya nungguan di tukang di luar kalamun urang geus beres ngising nak karak nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan ketika orang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos kitu embung aing mah kos kitu mah urusan sia atau kos kitu mah wah beres eta malaikat bungeun nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet ta ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya di gigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek saki eta malaikat ngajauhan embungeun bung jake aing meneuleuh kos kitu tah teu hayang kontak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh nyana musyrik jang nyana kafir jang nyana munafik jang nyana maksiat jang wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur puguh nyana ge setengah eugeg dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge kuari urang dek Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letiknya aya 2 kemudian tas paspor di hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah
Ieu teh babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro ndek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia bae di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna puguh aya ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia yang dipangmawakeun teu bisa tak eta keur carita babawaan bae kos kitu nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditemblekeun ka urang dosa urang ditemblekeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung kana dosa nu sejen teu bisa ku sorangan da eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim. Urang puasa, urang salat, urang zakat, urang haji. Tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur. Nah, yang ke di akhirat di sidang. Begitu di sidang teh salat urang bagus, zakat urang bagus, segala rupa urang bagus, jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atawa urang nyaga caprak di hareupeun batur datang ka batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zalim ngaranna eta kan zalim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur ta ieu tah zalim ngaranna urang mah puasa urangna salat urangna zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jol aya jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya we catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian ku nyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incuk abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai ku nyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang carana golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawaran hesap pokona mah tanah abdi ayo hitung jadi kumaha tuh perhitungkeun kumaha miskin aya kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu nah geus kieu kudu kumaha teh ya kahadeannya nah ka dieu keun salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jadolim taneuh teh sahektar makan impan kali 5 juta pan semeterna beuh luar biasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta baheulana tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleukeun ka nyana kabagusan gajaran kakak cokot ka adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya namun kitu ngaranna dosa-dosa adi lah bikeun ka nyana geur mah dicokot ka adeanana diteumbeuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim dah namun kitu ngaranna dosa nu zalim dibikeun ka nyana geus tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina ai surah dadah kakak sorga tinggal kakana bae geujeng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulu mentek ngeunaheun urang mah lamun kos kitu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat cek wae geus beres nu urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus saya ngomong
ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sapira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae itu nenangkeun pikiran bae geus dah geus sama kuang ge bae di akhirat nah engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola kene kula neuleuh sia emang nonton main bola jam 3 beureun pamalingan milu jeung kula main bola eta tah kajen kumaha ge milu nonton ya pasan hendak lompat ka mana aya catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu aya catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moe eta kan nyelesikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling dipaling motorna anu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna anu dianiaya pareta hiji bae ge angel da saurang narangtung mata poe ngan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa urang geus kakejut teh gegeraan maksudna deuk ka neraka lah pokona nu penting ieu gegeraan ieu buku ka neraka leuwih panas tah eta ayo gerak telet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci T-nya ngomong tah ieu curug saya yang motrek-motrek aduh geus deui aku cek suku kula nu leumpakna aduh aja cek babaturan kula nu ngadorongna atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibun naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri susah maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji endogan isuk jual endogan jual eta bae maisyahna tanyana mah geus teu boga naon deui pagaweana ngan magahan ngaji tetapi nyada bisa seserian jeung pamajikanana lempang indah teu pernah bae kadeuleu pas sentrok teh teu pernah pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan hareudang ke jero mobil AC mah AC hareudang sial teh urang curug tolol ieu teh boga nanaon tapi bangunan teh adem ayem ya Allah eta indah aja serta imah tangga kos kitu teh susah tetapi kadeuleuna halimpu nu ngaraji loba ayalah pamalingan hasud cek babaligan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek kene paling ku aing kotokna teh emang pamalingan mah kos kitu intip pas isya paling bawa isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki aja eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotok nu Allah dicokot-cokot nu Allah ku Allah atuh urangna ge atuh nu Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah heulah ka cenah geus lah urang mah poe ieu ulah dalalahar ka lah ngeunaheun teh ngadenge kitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun moal aya di curug moal oh sim jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah ya Allah ya Rabbi masyaallah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat
ti isuk doang ka lohor ka asar. Masya Allah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100. Nya mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan ku ari. Cek pamalingan teh aing lah sia ustad tinggal ustad pencit bae sia. Kotok dipencit. Bismillahirrahmanirrahim. Malingnya biasa mencit kotok mah bismillah. Nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel jararadi kabeh jadi beungeut ka ieu pinuh ku bulu. Masya Allah cabutan jadi deui harita keneh cabutan jadi deui ka dokter terus diberesa jadi deui terus ka dokter terus ka kokolot kayak cabutan jadi deui kadukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae sakeuna ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun ceuk urang wali ahli Allah datang nyana ka dieu Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh kiai dipaling maksudna jaga teh lah ulah halalin puting be tak kiai aju ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah ieu kumaha cenah keneh istikharah si kiai teh ka Gusti ieu mah penyakit moal cager lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna lamun nu malingna lamun nu dipaling ngadoakeun goreng cager lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae ke mah cager Masya Allah itu mah hiji sakitu bae geus geus atuh kitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore Kiai, lain kiri lain boga kotok, boga. Jadi kotok ke mana? Maling. Nyaon teh nu malingna? Henteu. Kula lamun ngabejakeun nu maling mah isteu kudu. Henteu ieu mah kieu kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha. Atuh doakeun bae doakeun supaya ku galede ku ulah. Sial kiai hese jasa cek. Hese jasi kiai. Masya Allah terus isuk datang deh ke ibuna Haji jadi lain boga kotok boga itu hari anu maling jadi kotoknya nyaon teu nu malingna eta urang dia sebenarnya urang mama lagi kajian gerak Allah lain kitu bi aya geus kajauhan mah panu malingna bisa dipanggil bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat ulah nyana nang Allah lempang nage nang Allah maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae ngagedean buluna lain cager anu diutus dicarekan goblok sia kamari mah teu paranjang kieu cagena ya asal beuki bagus bae bulu manjangan ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teu daekeun ngadoakeun goreng Masya Allah eta kiai kuat jasa kuat air namanya deet nyana datang Waalaikumsalam Isa kula nu meuli kotok kotok san kotok kiai Masya Allah atuh masalah meuli kotok kok buluna jadi kadinya nya ieu jadi kula geus kaumana ieu teh cager-cager nah ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula ya tuh kula ngomong ya kena ngadoakeun goreng mah jeger ka Allah nang Allah manjangan deui nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ya supaya jadi obat bae ieu mah kula mah doakeun goreng kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager ieu mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae
akhirnya nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran akhirnya nyana ngadoakeun goreng maksudnya mah supaya cager henteu aya naon di hate jang nyageurkeun ya Allah ya Rabbi hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna karunya kula ya Allah ya Rabb ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tersep jasa sabarama dipali ku jelema ieu atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat harita kene cageun cageun spontan kiai kotokna paraeh kabeh anu tadi teh nang pamere teh lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun goreng paraeh kabeh kotokna dibales tuh jadi eta teh sebenarnya namanya embung ngagondakeun eta mah sakadar ngobatan nah ieu konsep hirup urang deuk jadi kiai deuk jadi pedagang deuk jadi pemerintah TNI deuk jadi polisi deuk jadi daun bae hiji bae ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah geura indah jasa jah hirup teu kudu jadi kiai henteu kudu jadi kiai Kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang apakah Kanjeng Nabi nitah eureun ka panglima jah henteu Kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi askar apakah Kanjeng Nabi titah eureun jadi askar henteu Kanjeng Nabi kapanggih jeung petani sugan Kanjeng Nabi nitah eureun tani henteu Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang sugan Kanjeng Nabi nitah eureun dagang henteu ban Kanjeng Nabi mah mangga kabeh nu penting takwa ka Gusti Allah sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur asli urang jadi polisi sing jadi polisi nu takwa sebab polisi ge bakal paeh urang jadi TNI sing jadi TNI nu takwa sebab bakal paeh urang jadi pedagang lah nu takwa sebab bakal paeh urang jadi kiai lah nu takwa sebab bakal paeh di kiai ge loba nu teu takwa kiai begitu di Lampung mah teh sarua KTP-na orang pondok eta sarua nah iyalah jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ke Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir aya seorang tentara datang Waalaikumsalam cek tentara kula kabita jasa ka Tuan aya gitu asana ngeunaheun jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah di majlis ka masjid ka imah ngaji zikir maca kitab ngaji zikir ngeunaheun amat ai maneh naon kula mah ieu keur perang melawan tentara Mongol di perbatasan Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri cek Tuan Syekh Abdul Qadir buat ting ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula nyana kaget kok bisa gitu masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh yai pedagang umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa anjeun leuwih ti heula ka sorga Tuan Syekh Abdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina geus ulah eureun jadi tentarana nu penting tentarana lillahi taala nganeangan coba ge di Indonesia tentara nu lillahi taala coba neangan anu polisi anu tasawuf atuh aya loba henteu aya polisi nu tasawuf nama digeleng kahujanan kitu polisi tidur itu aja akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid jalan surga lain sekedar kholwah di gunung jalan surga korenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat urang leuwih ti heula cek Tuan Syekh ka surgana di atuh kuari kiai bisa cicing di majelis nu ngabangun majelis saha pedagang di mana nah
bisa tenang orang iya tanu pangheulana anu bakal boga pris di akhirat engke ieu tanu nenangkeun kiai ngaji di majelis teu kahujanan teu kapanasan kan ditanya yai ya naon gawe di dunia ngaji di mana ngajina majelis kahujanan teu henteu panasan teu henteu nang saha ngabangun nang bos mana bosna panggil tah nah iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai teu kahujanan teu kaanginan teu kapanasan maka wari ulah waka kiai anu ka sorga bos heula ka sorga atuh bos heula ka sorga kiai mah malah mah posewan ka neraka ieu bisa nenangkeun ngaji bisa nenangkeun bangsa demantak lamun bener jadi bupatina gede ganjaran namun bener jadi gubernur gede ganjaran namun bener jadi tentara gede ganjaran pun bener jadi polisi gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih siksain Allah ya majelma atuh itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah posisi urang ulah dirobah sebab eta nangatur Allah pasti tergantung menyangkut anak hikmah aya hikmahna geus urang kalah hikmah nu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kos kitulah sepanjang hirup urang lamun ngadenge zaman Belanda terus zaman Inggris zaman Nippon kemudian zaman kemerdekaan wari zaman kieu bae zaman mah terus bae ketenang ke kacau ke hareda ke tiis ke mahmud ke depisit atuh kieu bae demantak hiji jelema nu tentrem mah jelema nu deukeut ka Allah urusan kahirupan dunia mah diaturna ku Allah geus urang serahkeun ka masing-masingna nu penting urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala urang doakeun negara urang mudah-mudahan jadi negara nu tentrem pemimpin-pemimpin urang dibere araradi dibere jala lujur ekonomi supaya mapan deui politik supaya stabil deui pendidikan supaya mapan deui doa nu kadua mudah-mudahan almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Halim di jero kuburna dihampura dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah kitu kede Muhammad Ridwan sami-sami mudah-mudahan aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala dulur-dulur urang kabehan bapak urang bapak kolot urang anak urang tatangga urang geus ka alam barzakh sami-sami urang doakeun mudah-mudahan dihampura dosana dilegakeun di kuburanana dibere kana kanikmatan kubur ku Gusti Allah urang nu geus hirup keneh mudah-mudahan husnul khotimah balik jaga ka alam barzakh di akhirat urang aya di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu bae ala kadar mau izoh dina malam ieu renungkeun ku urang kuari keur ngumbara bakal balik ka lembur nu asli imah nu kuari imah sementara nu asli imah urang di kuburan nu eueuh lampitan eueuh asean eueuh kamaran eueuh sakitu da tetapi urang bakal balik ka ditu dibarengan ku amal urang bangunlah sorga ku urang melalui ibadah-ibadah urang tambahan ku keyakinan anu optimal supaya bener-bener mencrang hati urang nempo ke alam akhirat kamari Kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah kita ngabejakeun ka tauhidan nu murni ka Gusti Allah tur ikhlas ku ucapanana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin bejakeun ku anjeun Muhammad ka para kupar-kupar Mekah teh inna salati sanjana salat kaula wa nusuki
jeung ibadah haji ibadah umroh kaula teh wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillah milik Allah pikeun ka Allah jang ka Allah murni salat abdi ka Allah ibadah haji abdi ka Allah hirup abdi jang Allah ku Allah ka Allah payah abdi ti Allah, ku Allah, ka Allah. Mantep. Geus lamun urang boga pikiran kos kitu tah, boga pikiran kos kitu tah. Urang moal asa-asa berjuang perang sakalipun. Hah. Jangan itu perang pae bae, atau mending perang. Sedangkan pae teu perang mah nilai. Lamun pae pake perang, nilai da luhur jasa. Mantap kan? Teu sieun perang teu sieun. Dia tuh perang, paling dia tunggu aku doang 10, 20 pae ka dituna aju pae na can puguh jadi nanaon ka di kuburanna maning perang pakai berjuang ngeluhurkeun agama Allah sorga pae ge teu kanasaran mantep keur di majlis bener keluar bet teu bener ese masyaallah ese jasa lawan dia nu ngahalangan ka diri urang teh nafsu mata masih keneh resep neuleuh bahenol nerkom glamor ceuing masih keneh ngadenge suara nu merdu teh resep irung nu sengit-sengit teh resep kitu keneh letah nu lazat nu geunah teh ngeunah ketika urang neuleuh bangunan mun hees di dinya eta kos gitu baik dek datang ka iraha eta kikituan teh dek datang ka iraha kos kikituan teh hei para pemerintah wahai para pejabat ente ngagungkeun raja anu raja eta bakal pae ente nage bakal pae kunaon sumuhun daun bae ka raja kunaon ai ka raja dunia sumuhunan ai ka raja itu nu bako ente henteu sumuhunan bolon ente ngabdi ka lurah diabdikan pikiran tenaga awak jaga abdi ka lurah teh raja sa desa urang lain ka Allah teh daek atuh maneh teh bolon amat teh ka lurah sumuhun-sumuhunan lurah bakal modar bakal berhadapan jeung raja nu maha bako ente berhadapan jeung bupati lantaran ente jadi PNS kumaha cak tunjukkan bupati bae siap segala rupana pokokna mah kumaha cak bupati bae mangga nurut amat si ka raja dunia ai ka raja Allah ka raja pangeran ka raja dunia henteu engke ente ditinggalkeun ku raja bo ente nu exit atau pae itu ge bakal pae dan ngabdi ka raja dunia mah di akhirat ente bakal dituntut teu datang ente otak kalinya bolon kualian teh sumuhun-sumuhunan ka SBY wah kukumaha ge dibelaan ka jeung kukumaha nurut ke raja dunia aya masana sabaraha bulan deui geus san SBY ente ge sarua nu kamari ngabdi luar biasa paeh tengah jalan ai ka SBY ngabdi ai ka pangeran henteu engke bakal kapanggih jeung pangeran sia jehehe otak tah pasang ku sia wah di pabrik ka bos luar biasa ya siap bos ai ka Allah kurang teu ngaboskeun bloon sia goblok sia waktu zuhur bos-bosan keneh bae sia waktu asar bos-bosan keneh bae cak Allah sagede-gede bakal berhadapan jeung aing dipagang sia ku aing Masya Allah tah eta lah anu mantak urang embung pae hayang jeung teu hayang jeung embung siap jeung teu siap pae mah pae bae madak sing hade sadar ih jaheun nya aing ulah terlalu ngabdi teuing atuh kos ieu ye ge bakal ka Allah urang tuh iyalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil neng cek urang teh ya tak urus ya neuk ka mana kakak ngaji neuk ka Allah neuk ka Allah ka tukang uduk ulah ngomong pokona mah ieu mah ngaji bae heula datang ka ditu mah kumangke bae ieu tah eta teh ninggalkeun dunia ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an aing paeh ge teu penasaran aing ye cek pamajikan emang deuk paeh teh naon misalna ieu mah
salah paeh keur ngaji mah geus ridho. Aduh Kak, ulah ajuhan teman-teman gitu Kak. Aing mah geus dikaloheun mah. Oh, inna sholati sayyana salat wa nusuki ibadah. Haji kula, umrah kula, ngaji kula, segala ibadah-ibadah lillah ka Allah. Bejakeun Muhammad Allah hiji. Ikhlas la syarikalah. Oh duana, oh nu hiji. Oh nu ngabarengan gitu. Oh anu ngabarengan. Oh nu nyekutuan. Hiji Allah mah la syarikalah. Hiji. Wa bidzalika umirtu. Titah, kitulah ku Gusti Allah dititahna. Ka Allah, salat, puasa, zakat, haji, kabeh titah dikaallahkeun. Hirup paeh ka Allah. Wa ana minal muslimin. Geuslah Kangjeng Nabi nyarita kitu di hadapan para kupar-kupar. Cak kupar kumaha? Cak kupar teh ngomongna ka Kangjeng Nabi, "Mad, ka dieu mad." Kade. Aing ngadegeun sia puyeng aing mah. Puyeng geus bae lah maning sadar mad ulah aju ngaco kitu. Irji ya Muhammad ila dinina wa'bud alihatana watruk ma anta alaihi wa nahnu natakaffalu laka bi kulli tab'atin tatawaqqa fi dunyaka wa akhiratika. Man, irji ya Muhammad ila dinina maning balik ke agama kurang kabehan ieu, agama nenek moyang. Ayo balik. Wa'bud alihatan urang ngibadahan pangeran urang bae. Watruk ma anta alaihi tinggalkeun. Keyakinan lu kumaneh keur ditetepan wa nahnu takaffalu laka aing kami kabehan siap nanggung kumaha hayang anjeun ente hayang naon mad hayang naon hayu baca hayang wanita nu mana pilih hayang jabatan nu mana hayu dibere ku hayang kakayaan hayang naon hayu ku aing ditanggung geus pokona tanggung jawab baliklah hayu ka agama kami eta Kangjeng Nabi sakitu poharana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Endahan pajar nu edan balik bemat balik agama ka urang hayu tinggalkeun geura eta agama kos gitulah nyembah kana teu kadeuleu mah hese ieu patung urang gede manap ti pohare. Kangjeng Nabi teh ngajak ke kupar-kuparna seperti gitu. Contoh jang urang. Ketika urang di lembur dakwah ke masyarakat anu nurut alhamdulillah ulah asa nurut ka urang ku Allah. Lamun asa menang urang cilaka. Allah. Nah, ketika teu nurut geus saja nang Allah can wayah. Na beureun jeung can waktuna biasa bae. Urang mah bedul dah sia ku biar aja teu dak-dak beus aya moal dek-dek deui kadinya lah. Cuma kiai sih berwitan. Sakumaha parawan tah mah tuh. Kiai mah teu menang berwit terus, gempur terus. Mandak dakwah teh anu hebat mah Habib. Habib bagus gitu cenah mah didengekeun untuk beres. Didengekeun sabodo. Habib bete dakwahna. Ke dakwah deui cenah mah sabodonya geus pokona mah. Ai kitu-kitu teuing deui hese. Ngajak teh terus lalaunan daekeun jeung teu daekeun lain urusan urang urusan nyana nu Allah mantau tergantung keikhlasan urang mentak kudu boga kekuatan Nabi artina kekuatan Nabi teh lain kekuatan naon anti dunia Nabi mah kuat urang geus datang ka mana nurutan Kangjeng Nabi mun teu dibere kekuatan Kangjeng Nabi moal kuat ka jeung kumaha ge urang hudang ti peuting teh dibere kekuatan Nabi teh lamun urang dibere kekuatan tetangga urang atuh hees bae sarua aing jeung tetangga molor aing molor sarua tetangga nonton bola aing nonton bola eta mah kekuatanna kekuatan tetangga jawaran make gelang bahar teh anu balak genep nanyong hel bae teu beres sama kekuatan jurig urang kekuatan Kangjeng Nabi mantak make silsilah lah urang ka guru minta kekuatan faed guru ka guruna guru ka guruna guru ka guru langsung ka Kangjeng Nabi. Geus lamun urang na mantep dibere. Ketika geus dibere kekuatan Nabi, masya Allah. Nu dideuleuh hiji Allah. Mantep biasa. Eta ngadengekeun mah mantep biasa. Balik ceramah nu bere duit mantep biasa. Bener pod mantep. Kangjeng Nabi jelaskan tentang ketauhidan. Hiji Allah, ikhlas Allah bae geus.
endahan dibayar ku kupar seperti gitu nu mantak mat bedakeun aghairallahi abghi robba bel apakah kaula neangan salian Allah sebagai pangeran sebagai taubeh penghinaan ti Kangjeng Nabi terhadap kupar kita ngahartikeun sama keje saya kata tadi terjemahan mah je ada ge eta kan eta taubeh karana taubeh teh enggak memeleh cek Kangjeng Nabi euy aing mah ngajak ka Allah salat haji umroh hirup paeh ka Allah hiji pangeran la syarikalah hiji kunaon sia ngajak pangeran ka pangeran sia je cek Kangjeng Nabi tuh wajehan kan di terjemahan nah aya di dieu mah aya je menang dina ilmu bilaga taubeh jadi hamzahna eta teh hamzah lil inkar lit taubeh ngaranna kul a goyrol ta eta hese ta kul a goyrol a ta hamzah kul bejakeun Muhammad kitu ka kufar Mekah je bolon sia oh bolonan kan diterjemah mah ieu mah aya di dieu mah watak Quran hese ge kos kitu teu hamzah doang aya bolonan je bolon emang aing bakal liangan pangeran salian ti Allah hihi blon sia bawa aing mah tadi gak geus dibedakeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin hanya sia nitaan balik ke agama sia ka pangeran mode sia ting bating bolon eta hamzah aya bolonan tah ngahinakeun maksudna malah kapan ieu terjemahan mah mentak urang maca Quran terjemahan doang mandeg sakitu doang ceramahkeun ka batur sakituna bae cak anu ngadengekeun jaing ngarti ku situ mah ini osok maca hese tah aya jehan orang ngaji pakai bilaga mah geuraeun je siaga ngajak ka aing cek Kangjeng Nabi ti Allah bedakeun mah ada tuh je belon awet sia make kudu ngajak-ngajak ka pangerannya na emang nah aing kudu neangan pangeran salian Allah teu bisa kitu bejakeun sedangkan wa huwa rabbul kulli syai pan Allah mah anu nyieun anu mangeranan nu milik wae perkara manya aing kudu neangan pangeran sarua jeung pangeran sia blon itu teh cek urang Arab mah apa itu blon blon eta ahmak eta ngaranna blon jadi henteu pada tempatna ngaranna ahmak Imam Ghazali ngajelaskeun lamun aya tai kebo haju di tai kebo jadilah tangkal kacang tapan halal tak kacang mah tah jadi di tai kebo kan urang ngomong je kacang sabagus-bagus kudu jadi di tai kebo tolol sia kacang urang gitu kan tolol teh kacang ji atuh kudu jadi di dinya blon sia kudu di tai kebo kayang mah dihareupeun imah bae atuh ngeunaheun ngalana deui eta ngaranna ahmak tah kitu keneh lamun aya tanggal cabe tanggal kacang naon bae jadi di jalan cai gitu ka sisi walungan cek urang atuh kudu jadi di dieu sia aing hese ngalana ka sia ji lain pada tempatna tuh tukangan imah jarana di Allah saya di dieu bab kudu di dinya tuh tah eta ngaranna ahmak nu kos kitu aslina ahmak tah kudakik-dakikna lembut nu ahmak eta horenganan nu lain parantikna terjadi eta ahmak contoh nu lain kiai hayang di kiai-kiai eta ahmak eta masantren henteu mondok henteu haju nyana make predikat kiai ceramahnya na dikiaikeun haju bunga deui ka eta teh sarua jeung tangkal kacang jadi di tai kebosa ahmak eta kos kitu ajawan ku Imam Ghazali Masya Allah mantap wari loba kiai teh kebo ya kos kitu eta bisa tuh Ghazali Masya Allah ahmak eta bloon eta kos kitu lain ahli politik berpolitik kiai puguh sakola SD na ge teu tamat jadi di pasantren ge pasantren salaf ngajina riyad takrib batul muin hadis be geus bae atuh mah urusanna urusannya na bae kuari kampanye he do
tak kiai. Eta sarua jeung kacang jadi di tai. Tah eta kiai tah. Anu politik ada teh kitu eta. Ini mau jadi geus ngomong ku arah jasa. Eta mah loba eta. Aya jelema, bos, kemana bos? Sana, bos, kemana bos? Buku lain bos, di bos-bos bunga. Eta mah kata bloon eta. Bunganya di bos-bos irung muka. Padahal lain bos lain naon. Bunga dibere julukan bos, padahal lain bos. Ahmak eta kos kitu. Kiai mah bagus jasa kunaon emang. Beuh gitu. Tahajudna pohara jasa kuat amat padahal tilok tahajud itu nyana bunga. Kieu tolol tah mah kata kiai. Buku tilok tahajud. Tahajud bunga deh. Kanyahoan ku batur aing sok tahajud. Wah, kanyahoan. Oh, hebatnya hebat. Nuhun. Ieu rokok ieu tolol teh kiai eta geus. Buku tilok ya ahmak jadi loba tah ahmak. Jadi kumprung ngaranna bloon teh nu kos kitu. Amun Imam Syafi'i mah ngabahas ahmak teh kudu disesuaikeun. Kiai ndek butuh hukum, cek Imam Syafi'i kudu lepas. Artina lepas teh dedeg pangadegna supaya bener-bener wajah kekiaiana supaya nampak. Make jubah, make sorban, make udang-udang. Lantaran ieu supaya didengekeun hukum. Eta Imam Syafi'i teh kos kitu. Ulah make kaos cangklek. Ketika ada putus hukum nyana make kaos cangklek ka dieu teh. Kopeh mengklek ka dieu beureum cara Ki Ahmad. Didengekeun ge moal kan ku jelema. Ta eta teh kudu akul cek Imam Syafi'i. Kudel bin Iyad teh kapan? Kudel bin Iyad manggih nu toab. Toab babatur bapan nguriling na kakenca ieu bakal katuhu. Ieu bakal katuh je. Cek kudel ieu kudu kakatuh di mana ngajina ieu. Atau tabrakan kan jeung jelema batur ka dieu nya ka dieu ya otomatis kan ditegor punten Pak naon ieu soab salah ti Kangjeng Nabina masih kan loba ngomong masing-masing bae sih di dinya boga ilmu di dinya boga ilmu jeung jahanya ieu kira teh bisa diomehan teh jelema gegeran ki Pudal Binyat panjana mah tempat tadi ya Jabal Kubais naik ka luhur gegeran yot make jubah terus make mislah ka dieu make udang-udang nya ka dieu hot make sorban aya keneh tanu toab Pak waduh mami toab lain ka dieu nguterna lain ka katuh ngencakeun ka dieu teh Kangjeng Nabi nam waduh alhamdulillah hadena aya kiai cek nya teh mun kiai atuh kumaha masalah terus nun oh cek Pudel aing keneh tuh kan mata Ki Pudoli lamun ceramah make jubah gede dibayarna lamun make kaos teh dibayar. Aduh, Masya Allah. Nah, eta Imam Syafi'i geus nerangkeun seperti gitu. Jadi kudu aya makom-makomna ulah kosu kumprung. Masya Allah, Karim. Ya Allah, pas jasa eta. Nah, cek Gusti Allah bejakeun mah kitu make endeu kudu neangan pangeran Nusin moal aing mah. Tetep Allah sementara sedangkeun Allah mah Rabbul kulli syai'. ولا تكسب كل نفس إلا عليها. Adapun jelema-jelema nu kuari daroraka bejakeun Muhammad anu kuarina teh daek iman ka aing jeung ka anjeun Muhammad teu nurut nyana tetep bae aya dina kamusikan aya dina kakafiran pae eta mah tanggung jawabnya anak. Pangeran mah hiji Allah nurut mantap teu nurut tanggung jawab sorangan. Moal bisa hiji jelema nu manehanana dosa kemudian jang batur dosana henteu teu bisa diusaha dosa hiji jelema jang batur tetep balikna wala taksibu kullu nafsin henteu ngeraih teu usaha hiji jelema tiap awak-awakan kana dosa illa alaya kecuali balikna ka nyana kufur jang nyana musrik jang nyana illa alaiha nyana mabok jang nyana zina jang nyana korupsi jang nyana teu bisa kabatur nyana bae. Masya Allah kagorengan nu dicarita nu dilaksanakeun ku urang teh eta teh jang urang
nu mantak neus datang ka mana urang ngalaksanakeun kagorengan didinyalah makom urang. Lamun urang kuari henteu daek sadar datang ka geus kolot kieu datang ka tereh paeh sing hade lantaran ieu urang nu nyieun jang urang teh nyieun senang urang nyieun silaka urang jaga di akhirat nu mancak naon usaha urang bakal kapajang urang kuari nonton TV bae unggal poe engke ge aya di ditu ganjaran nonton TV urang main gaple engke ganjaran main gaple aya mun eueuh tanyakeun geura ka malaikat mana ieu ganjaran main gaple kok ya tenang cek malaikat sagadeng deui geus aya geus kabeh geus dirangkum geus sampai ieu tinggal pertanggungjawaban we lain mesti dicatet ge ngudu kotok aya tenang masyaallah ieu urang teh pan aya dua malaikat disebutna malaikat hafadzah dikatuhu aya dikenca aya ke asal magrib asar nu ieu naek ke turun jam nu peuting disip sarua malaikat ke disip aya sip 2 nya ge sarua oh malaikat peting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peting tak eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat tak eta malaikat pencatat teh moal pisah-pisah jeung urang kecuali 3 hiji ketika urang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna hangru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetep aya di urang nomor kedua ketika goid ketika urang ngising malaikat embungeun cek nya aing embung ka tempat bau-bau kos gitu cek malaikat lain parantira tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar ke lamun urang geus beres ngising na karak nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan ketika orang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos gitu embung aing mah kos gitu mah urusan sia teh kos gitu mah wah beres eta malaikat bungeun. Nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet tak ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya di gigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab jana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek saki eta malaikat ngajauhan embungeun bung jake aing menele-nele kos kitu tah teu hayang kontak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh nyana musyrik jang nyana kafir jang nyana munafik jang nyana maksiat jang wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur puguh nu nyana ge setengah eugeg dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge kuari urang dek ke Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letiknya aya 2 kemudian tas paspor di hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah ieu teh babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna puguh aya ge sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia hayang dipangbawakeun teu bisa
tak eta keur carita babawaan bae kos kitu. Nah ieu di akhirat dosa urang ku urang, dosa batur ku batur, teu bisa dosa batur ditembelkeun ka urang, dosa urang ditembelkeun ka batur, teu bisa. Wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa, nanggung kana dosa nu sejen teu bisa ku sorangan bae eta mah. Masyaallah, malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim. Urang puasa, urang salat, urang zakat, urang haji, tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur. Nah, yang ke di akhirat di sidang. Begitu di sidang teh salat urang bagus, zakat urang bagus, segala rupa urang bagus, jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang, nampiling misalna urang, najong misalna urang, ngomong atawa urang nyaga caprak di hareupeun batur, datang ka batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu, kemudian atuh ieu teh kena planning pamarentah tanpa diganti gaet bae pemerintah zolim ngaranna, eta kan zolim nu kitu ngaranna. Kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur, ta ieu tah zolim ngaranna. Urang mah puasa, urang na salat, urang na zakat, tapi aya taneuh batur dicokot ku urang. Ah, sia sing hade di akhirat timbang. Begitu ditimbang bagus, jol aya jelema. Malaikat, ya. Kumaha eta amalna bagus? Alhamdulillah bagus. Ieu tinggal ka sorga bae. Deuleu buku nu hijina. Periksa. Nah, aya we catatan zalim. Oh bener. Taneuh abdi direbut ku nyana. Ieu hak abdi wawarisan ti abah. Kemudian ku nyana bae dicokot, abdi geus merengek-rengek, abdi boga anak, boga incuk. Abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi, tapi dikuasai ku nyana. Zalim, perhitungkeun malaikat. Perhitungkeun. Di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa. Teu beunang carana golok geus aya di bibir abdi. Jawara jana mah kuari jajawalan, hai siap pokona mah. Hah, tanah abdi. Ayo hitung. Hitung jadi kumaha perhitungkeun kumaha miskin aya kumaha. Waduh ieu mah kadzaliman ieu. Nah geus kieu kudu kumaha teh ya kahadeannya. Nah ka dieu keun salat kakak cokot ku adik, haji kakak dicokot ku adik, jazolim kaneuh teh 1 hektar makan pan kali 5 juta pan semeterna beuh luar biasa. Di mana 5 juta? Lah ngomong lah 5 juta bae heulana. Tuh kan. Dicokotan kabeh tinggal kakana bae. Atuh beak ieu mah. Beak itu kabeh. Bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh. Nah, lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleukeun ka nyana. Kabagusan gajaran-gajaran kakak cokot ka adi, yeuh kagorengan adi lantaran kurang keneh. Ieu bae. Ya, namun gitu ngaranna dosa-dosa adila bikeun ka nyana. Geur mah dicokot ka hadeanana, diteumbeuhan ku dosa, muflis ngaranna. Cek Kangjeng Nabi manil muflis sanu muflis, nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim. Dah, namun gitu ngaranna dosa nu zalim dibikeun ka nyana. Yes, tinggal nyana nu ka neraka, tinggal ieu bae ngeunaheun si adina. Hai surah. Dadah kakak sorga. Tinggal kakana bae geljeng ka neraka. Tah eta mun carita jeung kakak, carita jeung tetangga, carita jeung dulur. Mentek ngeunaheun urang mah lamun kos kitu aya nu dicokot ku batur. Hah, asal bisa mawana bae sia. Di akhirat sia ku aing. Geus beres. Nu urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur, tinggal urang mah hak bae. Laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna. Polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong. Ka kiai bae geus, ka kiai ge atuh sepira kiai lah, nyaho manjur nyaho teu doana geus. Beres geus bae itu ngenenangkeun pikiran bae geus. Dah geus sama kuang ge bae di akhirat. Nah, engke di akhirat tiba malaikat poswan saya mana? Poswan saya hilang, jam 3 tidak ada. Emang jam 3, jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh.
Si emang nonton main bola. Jeung tilu eueuh. Beureun pamalinganna milu jeung kula main bola eta tah. Kajen nguku mage milu nonton. Ya, pasan eueuh. Hendek lompat ka mana? Aya catatanana di mana? Berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin, malaikat hafadzah nu malingna ieu. Aya catatanana. Malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana. Moh eta kan nyelesikeun hiji ge angel. Lantaran nu dipaling dipaling motorna, nu dipaling mobilna, anu dipaling taneuhna. Anu dianiaya ternyata hiji bae ge angel. Da saurang ngarangtung, mata poe ngan sadeupa sakieu. Masyaallah, neuk teu kebal kumaha. Lila jasa. Urang geus kakejet teh gegeraan. Maksudna deuk ka neraka lah pokona nu penting ieu gegeraan. Buku ka neraka leuwih panas. Eta ayo gerak telet hiji jelema bae ge pohara jasa. Nah ieu mane maling motor yang geus bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma naqtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci T-nya ngomong tah ieu curug saya yang motrek-motrek. Aduh, geus deui kumaha cak suku kula nu leumpakna. Aduh. Aja cak babaturanna kula nu ngadorongna atuh geus. Ieu mah teu ngomong, lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus. Rame atuh jeung malaikat, disalah-salahkeun malaikat. Mentak dikunci sungut plak beres, teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun. Arjuhum suku. Wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh. Ya Allah. Nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra. Ha, summa ila rabbikum marji'ukum. Bakal babalik kabeh ka pangeran. Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah bakal ngabejer beaskeun, ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun, diperdebatkeun, kitu ikhtilafkeun. Dipacentraongkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair, cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal. Cek Sinto pangeran teh panon pe ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarinya diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pasti ini tentang pangeran di hadapan Allah. Engke orang ditanya, siapa pasti ini kunaon? Orang terima. Tidak ada yang perlu dipasiniikeun. Apa itu pasini cak malaikat? Ya, pasini ada bus ini, ada pasini. Saya tenang-tenang aja. Kula mah cak malaikat, kon teu pasini henteu kula mah. Aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah. Oh tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah, nu mangeranan ka Isa ruhullah, nu mangeranan ka Maryam anak Allah, anak awin ta Allah, anu mangeranan ka panon poe, anu mangeranan ka batu, ka kayu, ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun salah eta teh nu asli mah Allahu Akbar. Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah. Oh, tenang urang. Mata urang neuleun nu pasini engke di akhirat teh urang tenang we, kalem. Pade. Mana? Si Rudin ke mah tenang amat. Tenang. Kolot-kolot tenang. Dek naon tuh di pasinikeun? Itu aturkeun pasini. Kula menungguan lawang sorga dibuka. Wah, aki-aki sombong sih aja. Tuh kuari mah sombong ya wayahna cek ya. Senang kuari mah sombong ge cek ya. Jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh ha, gawe sih maki. Gawe naon teh emang ka Allah, pangeran Allah, kuari nu bogana Allah, anu ngetaratur segala rupa Allah. Ye, sagedeung deui ieu deuk bawa ka sorga ku Allah. Aduh, aing hanjakal teu kosia bae ki. Ye, kuari si hanjakal. Baheula sia aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan.
Wari kakara kerasa Gus ya. Engke bakal yang jadi aki-aki. Anu nurut teh nuju mana isu bae nuju mana 11:30. Tapi 11:30 ge lumayan kene sih, endog-endog bae meunang. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Wa huwa aitadimma wa huwa rabbu kulli syai. Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara. Tambah deui wa huwa Allah teh anu alladzi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi, khalifah-khalifah di muka bumi, pemimpin-pemimpin di muka bumi, raja-raja di muka bumi. Nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah. Khalifah teh nang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah. Mentak bahasa nage kakangjeng Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnakum khalifah. Hei Daud, kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah, pemimpin dunia, pemimpin negara. Jadi ya sarua, allazi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh nu ngajadikeun khalifah-khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae. Negara nek dikacrutkeun, nek dicilakakeun. Allah mimpin ka eta nagara, nyadiakeun pemimpinna anu zalim. Allah nek gabereskeun eta nagara, statistikna misalna, penataanana dan lain sebagainya, Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus, anu pas jadi pemimpin. Jadi geus dipersiapkeun ku Allah, ulah tinggal ngalaksanakeun bae. Seperti orang pemilihan Banten, kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram, malah didebatkan ku kiai-kiai keneh adu argumentasi. Eta teh maksudna emang Allah dek ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim. Kos itu Pak, kos itu teh kajenting di halangan ku bae moal bisa dalil, tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awewe endahan kiai ngajakan ka awewe. Atuh geus kitu we eta Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup. Banten redup ngaranna teh. Lain Banten bersinar. Banten redup. Oh, kuari mah lain redup teh gua ledeng. Jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah, geus redup deui. Wah beh, kuari mah ngararingkuk. Tuh, tinggal kipu deui be empot-empotan. Aing kapanggil ta moal, aing kapanggil ta moal. Tenang pun, moal pun, kalem. Aduh, masyaallah, lainnya na bae, loba. Tuh kan, ieu sih ta. Asal ku Allah dek dijadikeun pemimpin kan cek Kanjeng Nabi ke kos kitu. Di mana Allah hendak menghendaki satu negara bagus, Allah bakal munculkeun pemimpin nu bagus. Ketika Allah menghendaki negara itu kacrut, Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut. Jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae, dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae. Geus ka dieu bae belokna. Eta teh nang Allah lain menang urang, siganang urang milih rakyat, ngajenengkeun rakyat, jadilah manehna siganang rakyat, hakikat nama menang Allah. Dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif. Nah, ieu ge sarua khalifah, ieu ge sarua wa rafa'anan kitu ngaranna wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara. Negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu, urang mah ngan sakadar hampasna doang. Urang mun nyaritakeun kos kitu begitu beluna ka Amerika, tolol amat goblok amat atuh ta Amerika. Lantaran kakayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae, ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu yeuh kanu lurus tuan teh Amerika tetep bae. Ketika pemilihanna hese-hese bae, berarti Allah ndeuk ngajadikeun negara urang ambruk. Tinggal pilih bae, dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah, suara rakyat suara Tuhan. Iyalah bahasa ahli filsafat. Artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat, terserah rakyat dek milih ka mana, dek dibenerkeun negara deung teu. Berbagai argumentasi jeung hujah, adu argumentasi. Tapi awas sih hade dek ka mana arahna.
Deka mana arahna sing hade? Nah ieu nagara urang. Ieu teh perlu pemimpin. Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Allah nu ngajadikeun khalifah. Apakah Prabowo nu bakal jadi? Apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi? Apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi? Jawaban orang teh dua anu keur adu kekuatan nama sanu nyaho kayak jurig muncul bae aya calingan tiga orang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganana hana semet beuteung doang nya teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres jembluk bahasa Cina teh jembluk penting beuteung aing jembluk nya nama sok Cina mah cicing di mana apa memiliki nyana bahwa ieu negaranya henteu nya nama urang dek nuturkeun kos kitu silakan. Tah, ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara. Tah, tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha. Lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha? Bilih bae geus ka dieu, ambruk berarti. Aing mah milih ka dieu bae. Lah, lantaran aing mah anu terserah tah ambruk ge henteuna. Nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna, nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna. Lantaran boga kepentingan masing-masing. Geus dibere acuanana tetep bae lebih mengarah kepentingan. Sok wari bae gitu. Ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu, pada eta teh meureunna boga kepentingan. Henteu saluluguna dukung kitu henteu. NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun kumaha ge. Aya kepentingan kajeun kumaha ge. Jadi berarti kahijab. Anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab. Tai kepentingan ieulah anu ku urang dek dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah silakan eta teh nu hese ge nemandak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare coli geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang sama kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir haha istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran. Pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tatadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sapeda hayang motor, tina motor hayang mobil, mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu. Indah ge. Urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hayang personal hayang tadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu tah sagala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun tah ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun da ima nyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang ngudag-ngudag anu bako pikiran urang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bila tidak wa akhirun bila intiha sok lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun simpen di dinya tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kunaon sia ngaji istirahat loba teh mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek
ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu. Ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat. Aya tawaran awewe teu jore. Tapi aya ke harapannya eta. Tolol teh goblok. Istirahatnya setengah-setengah tahu. Istirahatkeun. Masyaallah. Urang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu, ih mata hate ka Allah. Akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid. Kaluarkeun geura hubud dunya dina hate. Lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate. Kaluarkeun. Nu mantap diibaratkeun ieu teh awa ik teh okos kitu naon ngaranna okos belantara. Urang leumpah ninggalkeun belantara setsrut geus katinggalieun ta dunia hiji. Keur ngahareupan akhirat kuari. Urang aya di ranah akhirat. Ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene. Tinggalkeun teu kanyueun akhirat. Geus ninggalkeun dunia, ninggalkeun akhirat, kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat. Allah, mun geus kadinya indah jasa. Eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah, eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah. Kieu bae sih, kuari kieu ye. Urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel. Waduh, egle geus kuari bae egle geus. Urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana? Gajah Tunggal. Urang ka Jakarta, ka Bandung bareng merasa bangga sebab naon? Ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal. Dek ka restoran mana tinggal am, dek ka hotel mana tinggal reup, dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang. Aya satu kebanggaan nu hayang bangga. Woi, pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo. Boh, dunia san urang bae. Kabeh ngontrak aing doang. Pohara jasa. Eta keur carita dunia bae. Urang nu hobi jabatan, gila jabatan bareng urang jeung bupati. Satu kebanggaan. Kiai nu babarengan jeung bupati teh. Ngarokona ge geus lain. Wah, eta jadi overdosis eta. Overload eta. Aduh. Kabeh kadeulean ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati, bangga jasa. Naek nyana jeung menteri. Dua ngarokon. Pohara jasa komo jeung presiden mah. Nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol. Dek katabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah geus. Eta teh kebanggaan. Atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu. Make patwal geus kudu kitu teu ya. Patwal aing mah kana kadeuleun. Dak tolol teh panjen we. Eta dah satu kebanggaan turun deui jeung presiden. Eta dunia teh mah. Urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutesna jeung Allah, masyaallah karim. Anu sugih papadana, anu gagah papadana, beunghar papadana, anu sagala-galana tandingna. Ko teu bangga sih jeung Allah, masyaallah. Mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan. Sebab ngarasa indah duaan jeung Allah. Senyum sorangan, bunga jeung Allah. Batur mah boga mobil riweuh, rusak kudu ka bengkel. Bensinan tetap sakiru Lexus tinggal Lexus, baby band tinggal baby band, mogok bae kajen kukuman. Tapi orang mah jeung Allah. Ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu. Hayang ka mana sih cak Allah teh? Abdi mah hayang ka Mekah. Hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti Betul ngalengka bae tah dideukeukeun kan lawa eta Baitullah. Keur ngalengka jeung Allah mah babari jasa. Ya Allah, mobil gitu nilaian, kapal nilaian. Nah, sebab teu kudu ngabensolan. Teu kudu ngabensinan teu kudu, ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy. Geus datang Mekah kuari yang mah deui cak hayang balik ka Indonesia. Nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah.
pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya gitulah. Dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atau dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat bae tuh perem deuketkeun bumi teh leka datang perlu mobil oge teu kapal teu perlu na jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh tah lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi jurig tah lain bagian di aing aya di aing ya kana teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah jurig beureung gajen kukumaha ge janyana mah kadang aya kadang eueuh wah ieu mah kajian kukumaha ge aya embah jamrongan ieu mah cenah mah ayo geus deket jeung Allah mah ngeunaheun jas masyaallah karim lamun teu Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh ieu Gusti bahasa gala-galana ya Allah tinggal urang deketkeun Allah deket jeung Allah micenan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat seuli gampang istirahat awak mudah nihil da mah kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat ngabur sia ka ditu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur ayo ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus karasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti hayang aing istirahatkeun kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema lu sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat tidak geus kitu lamun urang geus bisa ka istirahat berutan buat Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuh nanaon nah balikan deui Allah teh alladzi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja khalifu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ka sebagian aranjeun fawqa ba'din diluhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah mere kos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna dideuk maksiat apa tah Zaid tadi nama susah eker susah manehanana terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung rawatib-rawatibna penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempet kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana
eta teh hirup sederhana bagus cek Gusti Allah nyanangan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cek kuari tiadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae ngomong pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalau kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna ge sing ciripit lain deui kamari mah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta atuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kontrak aya pohara jasa kakembangan di sisi imahna aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari nanya paling gak yang dibere hatena geus jore geus julid hatena geus julid Ustad pajae ka mana bae pantai ulah omong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disapeker ngizinkeun mesti lo ngaji masalah nanyana tok ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari malaikat aing teu nulis tahajudnya ana ieu ke pasar geus ganti pan kuari mah geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat henteu bergaul jeung nu leutik henteu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati kan nelayan ditanya kok siapa kajati bae sih ninaheun aing pelayana pingpingna paruti anu di imah leteng hideung aduh wah mulai guys kadang-kadang kan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu di imah papan hayang cai bae nyokot bae sih kok boga leungeun kadadengekeun asana kaceuli bari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari bet jadi caleg tak kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liyabluwakum ngeuk dicoba ieu kamari mah kerja di santri keneh masyaallah nya teh masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleunan mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocode henteu geus langsung bae nya mah ieu mah ieu ta multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai tewauh jeung nu leutik masyaallah mun ngariung teu diberkatan marah aduh ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cat Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun
anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta iyalah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji soleh ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat-toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah gitu ngaran aya ta dunia enggak zakat barang sugih jasa poho zakat liyabluwakum masyaallah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang sugih ieu diperhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur gering ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya gitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba omong atuh sia loba omong sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge abah kuari mah iker muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang banyak sia orang ka emak ge bager ka emak abah iker sehat mah emak beak dicak-cak didakak kok dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunaan sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat deh kuari masih ka mana tuh cak lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah liyabluwakum masyaallah supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur pakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah Masya Allah mantap jasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fima atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun gancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab gancang nyiksana cepat nyiksana kecepatanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah ekernya lemah ibadah bae kuat ibadah kerja di rakyat jadi ibadah kerja di pejabat jadi ibadah bae nah ieu mah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere Ghafurur Rahim sorga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti gitu tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudnya kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan ya lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere Ghafurur Rahim lamun maksiat bae bakal diberena sari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkan pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantapkan keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah
sehingga orang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.